mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget, Quran ka mana hurufna? Dibukaan Quran teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deui teu aya. Kaget, nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya, rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim. Tinggal aya jelema anu hafizul Quran. Eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Lanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shallallahu alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Ku Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shallallahu alaihi salam, kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalawan mujizat Kangjeng Nabi Shallallahu pamerti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh teu kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shallallahu nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul fi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ya kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyana ngayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Tuh aya nanti pamarentah kacau balau negara ditendun eta pamflet teh dihandapkeun tangkalambon dihandapkeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada deuk jadi DPR baheula mah ditanggal kayu teh kuntianak kuari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jata mah kuntianak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kahujanan kaanginan make udang-udang deui kiaina ge jeung Habib Sarua hanya untuk sebuah kepentingan. Masalah sih jeung nya aing mah gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lendek naon dengan duit kitu ulah loba omong cenah ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja teger gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi Shallallahu kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaekna nyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat jang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat. Susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Shallallahu. Cek Kangjeng Nabi Shallallahu lamun diganggu awas payakhulakum mazabun alim
bakal kedatangan siksa kate cek Kangjeng Nabi Saleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan Malki. Maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ningga karak ngabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere ameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Saleh. Bahkan Kangjeng Nabi Saleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara, digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadobe hasud. Lantaran Kangjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi Saleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi Salehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh lumayan, tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing, ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing. Nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kuku mah aga iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon gos kitu teh. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kangjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Saenggeus teh udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kapit langsung tublas. Tenci ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat sampai lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung, lompat ke batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ke jero. Sanggeus asup ke jero nutup deh. Asup ke jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal keluar hewan ti batu eta
di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deh teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rame bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema anu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu tah nu talar bangsa kul a'udzu birabbil falaq binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ngacak teh budak geus eta nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin Tabarok bangsa di maotan tinggal biucak cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah ieulah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae وتواتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ayeuna kaum Samud teh marincit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran uktu kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siak cenamun dibunuh bakal datang siksa itina datangkan coba siksa pribadi ta'iduna janji anjeun ayo ingkut kabila mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkan siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cekang yang Nabi Isa cekang yang Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka tilu poe deui bakal datang siksa Saleh lalu bawa mah kuari bae kuari datang tilu poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cekang yang Nabi Saleh tetep bae pan kaula utusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka tilu poe lamun taya perobaan tilu poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cakauna deuk dikumahakeun
Nabi Shaleh ke orang dalam perkembangan anak isukan isparat ujuhum bakal kararoneng wajah deleba isukan berubah wajah bakal koneng dina poyan kedua marat bakal berem poyan katilu fil yaumil salis iswadat hidung tak geus poyan katilu hidung poyan kaopat ka karak turun siksa delegan ayo jangan ulah ngomong meleh ini ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Jinlah sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Shaleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Shaleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dek disiksa cak Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina didinya eureun di Palestina cicik lamun geus datang ka Ramlah Palestina maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe dua poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Shaleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa tilu poe kaharep bakal datang, maka kaula dek ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kere wah jelema nu iman bobeh nuturkeun Kangjeng Nabi Shaleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh aya Aqabah tilu negara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Shaleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan le di kamarana le ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum jadi berjamaah kabehan ya mah bakal tapi mah dek disiksa lewat sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami nek berangkat aya sabodo atuh dek berangkat mah kami nadaan di dieu siksa yang nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh ku aing di mana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Shaleh ka Palestina lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ya pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman matu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh silih tunjuk beungeut sia koneng sia koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng jika koneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Shaleh ya ekos karariam aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Shaleh bahwa beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa ka jeung kumaha ge Kangjeng Nabi Shaleh kan geus indit jeung nu iman masyaallah poean kadua
dua bareng kulit manusia silih tunjuk siapa bareng rame di negara Petra terame hari tadi orang bareng kieu teh pan meureunana cek si soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karone ngaju bareng ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda kulawaka iman atuh tunggu sapoe deui cek soleh teh sapoe deui ulah karajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh kurang solehna bakal dibunuh kurang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sapira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasa nu ngaulah-ulah karena iman bener Dato iya bener ulah datang ke iman atuh padahal hate mah KBG ta masyarakat ieu bener kajian hukum mage soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha tuh ieu urang siap apa disiksa apa iman mah ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi soleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ke PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tadi dong jekung bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun kadigedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beul nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jelegar teh pluk kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh numan takfa'akhazat umurajfatu fasbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum Samud pas batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadid lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di ditu gempa keur kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta
lantaran gempakan dirinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema dirinya mati lok saralat judi malulu cina delongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur kana brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teu diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan didinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teu diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkan ke urang Masya Allah karim iyalah fa'akhazat umur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belakang kiri non gitu ke utara dirinya ke Pelaya Madain nah dirinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikan bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Quran fa'akhazat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek midas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suara na doang ge urang kudu pae ku dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kaman aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cak kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teteh berarti dek disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa gerak keluar ti dieu lantaran dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta ngabejaan entak sing ade bisa di lembur urang aya orai aya monyet sing ade utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak deku mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut deuk ka saha muntayang wae kabeh
Masya Allah. Kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa. Ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan. Urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami. Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya setik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti peuting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah peuting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pemalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae ku ari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pemalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil ledes mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae kunyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang ada yang nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pesto pan kuari ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu teu di luhur miliaran oke nyawa sakjana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah didina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh itu siti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket ya antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tempel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae tawat Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui
umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang dele coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mentak fa asbahu fi darihim jasimin aya nu ngagoler aya nu nangkarat aya nu nangkup aya anu diuk aya nu keur macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi saleh kadunya fatawalla anhum ngabalieur Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan kahanjang kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan kamaraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjen teh hayang tersep karena nasihat-nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Quran tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadeungeun nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana barang datang ka dinja lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doa wah ada sing jeleger deui sakumaha tadi teh buak padahal jangan sorangan doa wah sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh jaing teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di handap berapa tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekah nyana ngadenge bahwa ieu negara dua negara disiksa hiji di Arab Padain nomor kedua Padain Soleh nomor kedua di Yordania
nyana hayang gegeran bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon ge urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah. Qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya bersyariat doang talamun urang inget kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh tah si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun mah tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditudak kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jore nya peke gara-gara aing aju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti ditutulisana bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang memajikan ka dia sia ku aing di pandian gari-gari beunang ge ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ieu pandian ku urang diuyap geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulem wah ya kan masuk kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok set panpak ieu aberang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus atuh naon gitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina ge dek geulis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leunteu eta di caian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baru leunteu datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna jatuh jasa pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin itu lamun ku ari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh ieu teh baheula aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran aya udah ekrobas ya ngan rada deres bae ku rada aya luis ya ieu bae digosokan ge rada aya luis jadi maksudna aing mah mamawasiatna teu disaha-saha
kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawakeun kondangan aing babaturan aing ngomong aya teh saha saha deui atuh pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing bunga denge kos kitu tah ih saya rada luis bari mah tetep urang nu ngurusan atuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meuli kunaon nu bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Darkunyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh, datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat, kos kumaha siksana sieun? Mulai war wah naon ieu ceknya nih mulai goyang-goyang wah ih kieu mun si goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing julegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendekan yang Nabi begitu berangkat jeung para sahabat di Wadil Qura terus melalui Madain Soleh Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya anu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi stop anda pentanggal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh cek nya hadena cenah urang ieu henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui bae mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyen tsunami sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah wah disemprotkeun paeh na tsunami nya nang Allah babah kawasa nyen tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabeberah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kanjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene
jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadeki basyari hadza ikila basyari sohbatu Operewangan na Rasulullah sumertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna Rasulullah kana satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun ya Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik. Boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku ang lanang kang lain taus tutug ya qaul wala nudawa wa tazabainu dawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sayyidina Ali muga nilar penuh sepuluh saking ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magawe ngali opanam satune basar bahar iku nyemelawa basar ibnu Ubaidillah ing anak wanone ki Ubaidillah bin Abbas Bola maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlahu ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basar istajaballahu ta'ala maka membadanan sepuluh ta'ala doa alihin ing doa Sayyidina Ali fihi ing dalam basar wa kanat lahu akbaru sunan ana ikut tetap gaduh basar pepirang caritaan kang ala pujani bi alin dalam al-sunan wa sahabilan birang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking gabe qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basar saghira ini ingkang cilik roro lakidat summa maka sinpen kesemaka kailang napombo ke karena saghira Allahumma ingakale ya kana taqibu kanganda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyar lan nalagu ya ing kurang syiran alati tawijukan ngahudang-hudang ya asyar al-asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan teu benas malam-malam nangis sapa anasu manusia diritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yathbut cana li basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya itu di Suriah Bashar Asad diberi nurutan dia nya nama negara dan negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki India eta ngaranna negara kuno urang makan negara orang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula diboga sejarah di negara teh pohara ya jadi teu
pernah kana ngabatur ngabarengkan Kangjeng Nabi jadi lain sahabat nama golu cek ulama basar di akhir umurna pikun jeung nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna ki Bashar Asad khatimat su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa alhif aqlahu. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi du'a alin fi ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah. Kanat lahu akhbar sufi jadi bi Ali wa sahab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidar jeung para sahabat-sahabat. Pokoknya mah geus walah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kana teu bagus. Dewakeun mal kebal ge jadi sampah masyarakat. Asana kurang pati teleb mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebab urang ngadengenakeun itu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat umuhuma aklahuma sok kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais tadi gesarwa ya sok kata ya. Jadi unggal musim haji indungna nyanang ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianana ke minggu hari. Warwiya wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma
mulkin Allahu a'lamu bimuradikul ngucap ya Sahara ucap-ngucap lapad ya Musa imma antulkiya nakalan enta nibakeun sira Musa soka ing tetekan sira lan nakalan enta ana ingsun sadaya nanu tegasa ingsun sadaya iku kang nibakeun kabeh mamaana ing barang kang tetep sumertane ingsun sadaya qala alqu falamma alqaw sa'ru ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim Allahu a'lamu bimuradikul ngucap ya kang yang Nabi Musa ngucap lapad alqu nibakeun sira gawe amrun lil ilmi yaiku parentah kadua ngirinan litaqdimi raqaihim kalawan andinginakeun nibakeun ya Sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan kang yang Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan Musa tawassul tetakti ilahi wari lagi mari ngalairkeun hak falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya Sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara Sahara lan tetekeun Sahara pirang-pirang tetekeun Sahara asaharu maka pada ngalalihir ya Sahara kabeh ayunan nasing pirang-pirang mata manusia Solo Tuhan hakikati dokia tegese molakeun ya Sahara kabeh ing ayunan nas saking hakikat nemune ayunan nas wastarhabu namring mamadani ya Sahara kabehum ing nas khawatuhum tegese mamadani ya Sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya Sahara kabeh ing hibal wa isyahum hayatan tasa ing ulah kang gede atau hayatan ing ulah tasa kang luar leori hayah waja'u lantak ya Sahara kabeh bisirin azim kelawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي ووحينا lan ngawahyu anisun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa analki yen tan nibakeun sira Musa asoka ing tetekeun sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal kofu iku ngaleg-legan ya aso bihati ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal afsi saking asal tatal kofu talkop mana netap daliu itu tegese ngaleg-leg iya aso
maya pikunaing barang kang nyarulap ya sahara kabeh yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh amaluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sihir gulibuna likawang qalabu sogirin Allahu a'lamu bimuradi maka dan linia Fir'aun wa qaum tegese Fir'aun wa qaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kana panggonan wa qalabu lan narima kebalik ya sahara kabeh sogirin aleka ngina kabeh soru dalilina gezadadi ya sahara kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sahara kabeh dep ngucapin lapan amanang imankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahaduhu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya ma kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekan sadik pisan oh oh sebelum enggak sangka Allah karim beneran ya teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat Masya Allah setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat
supaya kadulu benerna mukjizat tandingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun nabi dibere mukjizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tahu. Sekali jadi pertandingan. Duh cenah aing masih namat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah besi ditelu. Ya, tuh kayak di ujung-ujung nama paeh bae. Di paeh perang syahid, paeh ragag cilaka syahid, paeh diteluh syahid. Siapa amin bangun dek neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping belah ditunda Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin aya malaikat teh dampingi urang. Mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh. Kumaha anehna? Anehnya kadang-kadang orang si penting anu najong. Itu maksudnya mah itu tidak hudak. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, ai hampura cek kana aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha? Jam 2. Deuh, penting kene. Sial jasa rep deui. Bola pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat, eueuh deui wiridan mah sholawat. Ka kula sok anu maksa mantau wiridan-wiridan nu jetu sholawat. Datang keluar, ya mah dibere sholawat di bae cek geus. Ai sia kumaha? Sholawat teh ka Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat, sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujianana? Sia masuk hararese jasa. Bere sholawat teh ngomong jeung babaturanna. Ieu sholawat di. Hayang naon atuh sia hayang naon? Ya. Urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan aya bimbingan. Lamun cacak-cacak eueuh bimbingan moal kuat. Moal kuat tuh mantap kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting, kudu zikir, maca sholawat, kakarak di jero hate ngegelempeng blek. Beda. Di jero hate teh aya eusian. Eusi teh eusi ma'rifatullah. Nu mawa wani, nu mawa tegas, anu mawa lesang, marifat.
ngomong eta kapan lamun teu maripat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh tentu bener kumaha aja sih makanan itu itu kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung guarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia sodna kumaha sodna goblok ikhlas ya balik baik kai mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Pon nah iman newak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengeuna ge lain deui saya teh si mana si anu ngadiran za kiai naon tuh kampanye nyatakeun naon tuh kiai kos kitu ieu tah mulai heuy teh kiai pinter teh pinter tinggal pinter mudah gitu ngajakan ke partai itu beres sama kiai sia ngadengekeun ongko teu beres ongko nya mah ngeunah dibere duit aing tuh nu mantak babagi po datuh gara-gara sampai keleti kos kiai ya aduh Masya Allah katara aya muatan urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai anu hajat muludan rajaban antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun teh resep batur mah cenah teu resep kana kula teu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah imam besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah ai ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak heeh geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu ai ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah sok ngadengekeun gula teu kebal lah coba muatan katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom likuli makom makol likuli medan rijal aya muktado nganyahoan kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang orang harga mati atuh urang matinya mah pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfina ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah keluar tina jalur deuk saha mata resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teu mantak ngaji lun kieu sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna
Kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyaho. Nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah Maha Uninga tak kula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji we ngeunah sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk los sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo ya aing mah teu ngausum ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengeun oh berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae ngajina yu didinya mah didinya dicelokan urang jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman cenah teh poe aing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanna mah menta deui emang kula teu nyaho tuh nyaho jadi mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegeurseun ka kula teh rekamanna mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu nganaon kula mah hari nyana aya mangpaatna mah tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamana tuh ka bupati deket ka gubernur deket komora nu karung pernah shooting bareng mun baheula gara-gara sapeker kos ge jadi kieu ya tah atuh teu bendu teu naon ka WH ka Arif ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora sia sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat ndek diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.